Kum syara netepkeun tawangeuweukeun hiji perkara tina perkara sejen nu netepkeunana dawuhan Pangeran patali jeung pagawean jalma jeung jin. Mun dawuhan eusina nitah ngalarang hitob taklif ngaranna ulah rek mangmang. Cara nitah sholat nyarek kana jinah atawa marentah shobar keur tugeunah. Mun dawuhan eusina ngatur titahan jeung panyarek hitob wado dingaranan. Cara syarat sahna sholat jeung batalna haram bangke syarat lamun teu laparna.